kali kali kiri ambruk sekali kali kiri diajak aja langsung bogo kali kiri ngali panona eta kali kiri pipisna kali kiri ngali pipisna langsung bogo asik aturan kasadayana terutama yang kali kasebutan kayak kapal bahasa Inggrisnya ayah lagu terutama iya kali kali sekali kali diajak aja Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, resep dah. Mulai greget pulangnya. Haturan ka urang ieu teh Karang Sewu. Mangga haturan ka Bapak Sekdes sosial buat semuanya aja ya. Bapak ada semua ngadiantus bareng ibuna. Haturan dari kasepuhan. Lagunya Bapak ada sekali ibu ya.
mohon mangga kabayun aturan ribu tinggi kayak banyak kan biasanya kalau meda supados kasurupan segala rumahnya mohon apunten nya sewe dua bilih pada marah rencukan tapi kurang ingkatnya di luar panggung ya mangga dan terus ibu-ibu nak mana mangga bil bade tadi orang marah rincuk cenah ieu sedangkan juga mohon di dia ya kiwari geus kumaha putra jajaran anyar wawanena sumebar sajagat raya kawentar ampuh tim putra sabar dina tanuna keunikan silih gina jalan kesatria pahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi terpandang kibari tos kumaha putra pajajaran wawanena sumebar sajagat kaya kamu kesepuhan ampun timbu udah sabar pakai Siliwangi dinajar sehingga buang kamasuk wasit pitutur lepung keras manulur wawanena gak ukur bapak kades ada bager sajak termasuk wasit pitutur aduh lepung keras manulur wawanena gak ukur paling pulang yang musawa nafsu kakabur awas kaca pangan dina jaman galuh pakuan nuka masur pajajaran awas pagi tempat payung keadilan begini ayeuna di kondangan aku musti barisan nyuk gaul cacanda Siliwangi terpandang pahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi terpandang so awas Pak ya awas baik baru keterangan aja pembukaan cenah kaca pangan dina jaman galuh pakuan kamasur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mun pasti barisan nyuk gaul cacanda Siliwangi pahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi terpandang kiwari
satu tempat ada serangannya wawalena cuma si pitutur ngekengker asmanun wawalena ukur hawa nafsu takabur ayat cenah tanah digoyang-goyang awas ayam mama serius dah bokong diilik-ilik karjeun disidik-sidik ieu mah sangat menggoda rahasia wacule cara romel awas ayam mama genios atuh ditilik-tilik eta karjeun lagu kieu joget anjing sidik-sidik ieu mah sangat menggoda rahasia geningan rahasia awas ayah mama genios atuh kangen Tuhan anu berpikiran sehat ayah resep mama ayah cinta anu kieu joget anu hadir anu awas ayah mama genios gerinda alasan mah moal rek beakeun akal loncat kana jendela rahasia cara romel awas ayah mama genios saporo ieu teh serius aya lagu kieu joget pukul resep dia mereka entah gitu oh nyanyi mencuk heula cenah kasong mencuk cenah mah mencuk bah adem asik bangga balahi tentep di taman weda akhirnya sepadu padunan cinta yang dipoto waktu harita menjadi bangga barang gue nyesep sudah panggang sudah hati nyesep anak kembang bebekun jajang hiji raga tuh ya babakan di hadapun mega ditanda sampai biakan ai betul
sayang Ayah jelas bagus. nusa estu tunggal patung eta jama geus sia ngadonutan nya nafkah keur turunan jeung pamajikan bature lain pasti teh jeung pamajikan Terima kasih. Ngalungsan udah japati Ayah jelas badan. daya pisan anu bela miasi kanaragan kanaragana ulah katutup kalau nusa estu eta jalma geus dia dudungan Ayah terima kasih. nyiar nafkah keturunan jeung pamajikan jeung pamajikan waktu kuring pamit Ayah cina kurang. sejak mulai manehna hati gening mulili asna bet ngai waktu abah sore anu bager anu taracarekeun Ari kitu kuring indit Raya. aya baraya oh sok kana baraya kurang ninggalkeun manehna cici ulah kakalang cici bagi ate muri bet ngai nanya Ayah sabar ah. Lu kasih pelajaran. pindahnya perih nyorean papa sekres papa kades anu bager katukan goreng atra narembongan ganti asli ontot pindahnya perih Asik. kedah abah sule anu bager Ari kitu. seueur alasan tong loba alasan terus kahartos dalanggang kata wis disoca
jiwa rawas gak balaku kayak gini aku kena sana unjuk banget dengan kos caki ayah kasep serah so caki wa janten saksi lebante dengan Bapak ye anu bageun kuruareun nasibah unjukkeun lampah sira I see kapayun anu nyase karanya kayak itu lagi gitu agar pak ke mah iya sok pakades namun rencana di dia cap juhe rangkulan salira masih karaos pagehna besokna ganteh tanggep na anjen nu pinuh rasa kakangen ore aya asisa pengkeun aya wa borokos
Nana